Margasena dina waktu harita rada ambeken ka Sidorga si Midun. Jeung deui Sidorga teh mawa bala duaan nyatana si Jurid jeung si Bahlul. Tapi opatanana teh lengoh henteu mawa wanoja anu dupi ka hayangna ku Margasena nyatana Nyi Kanti. Ok harita Margasena cumarita nadana rada bedas. Jika-jikana memang kasal ka Sidorga katut si Midun. Weh Dorga, mana wanoja anu nepi ka hayang ku dewek teh? Nyi Kanti teh mana sia? Mana goblok? Uluna teh sia datang ka dieu teh kudu bade jeung mawa wanoja. Ieu mah kalah lengo. Mawa wanoja henteu sia mah tapi kelahkeun mawa lalaki goblok sia. Saha si eta tah? Saha tah hiji deui? Pangkawara sia mah teu nurut ka dewe goblok. Margasena harita nyarekan ka Sidorga katut si Midun. Ok harita Sidorga. Wonten Ki Guru. Wonten pisan we ieu mah. Ulah teh seja lapor. Lapor naon sia? Nya bade lapor. Ngeunaan anu katelah wanoja saeugelis teh nyatana Nyi Kanti. Dacan tiasa kapenak eta teh. Guru, duga ka mana? Ka padumukanana oge kantos tapi tos teu aya sasaha. Nya imahna teh diduduk we ku kula teh. Malihan mah di tempat-tempat sejen oge di lemur sejen teu aya eta teh. Guru. Di lemur Tales teu aya, di lemur Sinang Layu teu aya. Malihan mah di lemur Leuwi sareng anu sanesna oge teu aya eta teh. Ya terus sia kunaon balik goblok. Ari eueuh mah teangan. Ari sia kalahkeun ka mantog ka dieu. Ieu mah teh bener boga palad teh, boga murid teh. Kelasa kedap atuh guru teh kenging marah-marah sama dia kitu, bisi asam urat. Bisi jantungeun. Kalem heula atuh Ki Guru, kalem. Kula teh seja lapor. Dina waktu maluru Nyi Kanti teh kula teh adu hareupan batelak kula teh jeung hiji jalma anu katelah Ki Jantang. Saha? Ki Jantang. Are sia gobloknya. Eta si Jantang teh bapana Nyi Kanti goblok. Mana ayeuna? Usia geus dielehkeun. Geus dipodaran atau acan? Justru eta. Ki Guru, Ki Jantang teh ilmu kasaktianna memang luar biasa hebat. Kuduna oge adu hareupan teh jeung Ki Guru. Kabuktian hebat eta teh ilmuna. Sareng deui aya jalma sejen anu ngabantuan Ki Jantang. Dina waktu maling, dina waktu hayang neangan piduiteun, eta jalma teh ngaganggu anu katelahna teh si Aron. Nah kitu Ki Guru. Malihan mah eta jalmi teh nangtang tarung sagala ka Ki Guru. Sangkan cenah datang we ka dieu mun teh mah yang adu hareupan mah. Tah kitu Ki Guru. Margasena dina waktu harita kakerot ngancing beungeutna jadi ngembang wera. Ngembang wera lir ibarat beusi atah beuleum bae dina pada kesel jeung amok kalungaran si Aron anu geus wani-wani nangtang ka dirina. Sok padahal eta cerita antara rekayasa Sidorga sangkan guruna amok ka si Aron. Pangkawara eta mangkluk teh. Ari sia teu bisa ngelekeun si Aron ha? Irak teu bisa ngelekeun si Aron. Sia teh duaan goblok. Irak teu bisa. Ari nu sejen ka mana? Si Podo si Jarmi ka mana? Nah henteu bebarengan.
Atau apa pisah kumaha teh? Laras. Abdi opatan teh pipisahan ngaja dipisahkeun. Lantaran lamun neangan nikan ti bebarengan mah nyatu bakal hese lantaran bebarengan. Jadi diusahakeun mah nyebar tah kitu Ki Guru, disebar-sebar. Udah ngantosan we atuh susuganan we si Podo sareng si Jarmi teh dina waktu ayeuna datang ka dieu tah kitu Ki Guru. Memang eta rencana teh alus. Alus kacida eta rencana teh disebar-sebar samodel gitu. Ari sia teh bisa ngelekeun si Aron ha. Jawab heula penanya dewe goblok sia teh. Ieu mah kalahkeun ka ngajawab anu lain. Nya. Kukula teh memang geus naon, geus dilawanan. Ya sareng si Midun. Si Aron teh eleh. Alihan mah dihurup ku opatan, tah ieu nu katelah si Juret, ieu si Bahlul. Ieu teh geus jadi patelukan kula Ki Guru. Si Aron teh dihurup ku opatan, nya teh lah geuningan ngacungkal eleh tah ku opatan mah. Wah. Ari ngaran taruh ngoblok tong ku opatan, hiji lawan hiji atuh ari sia pelet sia mah. Kalahkeun ku opatan teh nya tria sia teh. Sia memang kudu latihan ilmu silat deui goblok. Maka ini sia. Sameme sia bisa kana jurus-jurus anu bakal diturunkeun ku dewek. Ilmu sia masih kene atah. Kudu naon kudu cicing heula di dieu sia. Tong ka mana-mana cicing heula di dieu ya. Ari kula mah kumaha Ki Guru we eta mah. Leres kumaha Ki Guru we, ari kula mangiringan Ki Guru. Si Dorga, si Midun, si Juret jeung si Bahlul dina waktu harita ngeluk tungkul. Caritaan-caritaan jeung tetepan-tetepan Margasena memang luar biasa menikeun kanepi kana jajantung eta caritaan teh. Ngageterkeun dadana si Juret jeung si Bahlul. Manggas. Sok sanajan dewe kuciwa kasia ta Dorga Midun. Tapi kula masih kena butuh ku tenaga anjeunwan. Mun teh ama engke mun siang geus bisa kana ilmu silat anu bakal diturunkeun ku dewek, sia masih kena hasil. Sia duaan bakal paragat nyawa ku dewek. Awari cara sia duaan kudu dipodaran. Jeung eta tah anu eta oge ku dewek geus asa-asa diparagetkeun nyawa sia. Eta beung teh bakal dipuihkeun sia dipindahkeun kana bujur. Jadi sia kudu susun-susun dina latihan ilmu silatna jeung di kudu naon. Kudu ngalaksanakeun parentah dewek engke mah sia tong balik ka dieu lamun teh macan hasil mangkihan anu katelah nyikanti. Sabadana dipanggihan jeung hasil kakara dibawa ka dieu ngarti sia. Ngartos Ki Guru. Ngertos Ki Guru ngartos. Bagus ayeuna mah. Sadiakeun kadangan euy. Sia tah Juret Bahlul. Payahna nyiedekeun kadaharan bela kudu bisa masak sia. Katempona mah sia bisa tah kana masak sapuru. Tuh beasna tuh. Alatna di belah ditu. Jung. Init katu sia. Si Juret jeung si Bahlul kulantaran sieun buru-buru nangtung bari jeung moyongkod lantaran bisi teh mah dicarekan deui ku Margasena. Si Dorga si Midun oge harita nyamperkeun ka si Juret jeung si Bahlul. Di dinya mah si Dorga jeung si Midun aya dina tungtung curugna Margasena. Nya kulantaran si Juret jeung si Bahlul teh geus ngaula ka si Dorga, sakabeh pagawean si Dorga jeung si Midun teh dihandle we ku si Juret jeung si Bahlul. Masak harita nyatana ngaliwat teh teungeunana neangan di sabeudeureun eta patempatan. Guha ieu prit mangrupakeun guha anu dicicingan ku Jorig jeung Siluman. Jalma biasa mah geus pasti we moal kuat cicing di dinya teh lantaran tempat eta memang tempat angker aheng. Loba Jorig Kunti, wah pokona mah kuntilanak jeung sajaba-sajabana teh aya di dinya. Tapi kulantaran sieun ka Margasena jadi teu wani ngaganggu ka muridna nyatana si Dorga jeung wadia balad anu sejenna. Sabadana rengse harita
Si Jurid jeung si Bahlul teh masak atawa ngaliwet. Buru-buru neangan daun cau pikeun alasna atawa tempatna. Jadi lah oge geus meunang. Didinya memang tangkal cau mah aya dipelak ciganana teh ku si Margasena. Ceplas dan tangkal cau teh harita dikadek terus harita diamparkeun dihanap dina taneuh. Sabada kitu mah berak we kabehanana harita dalalahar. Margasena daharna memang menikeun ka ngalimet jeung loba daharna teh. Deungeunana naon? Deungeunana teh lauk. Malahan mah aya hayam leuweung sagala menikeun ka ngebeul kawantu panas cikeneh diduruk. Opatan 5 anana jeung Margasena harita dalahar menikeun ka cacamuilan. Si Jurid jeung si Bahlul mah tungkul we daharna teh sieunneun ku Margasena. Ari si Durga jeung si Midun mah biasa bae manehanana ngan teu waniun ari paneuteub atawa adu teuteub jeung Margasena mah. Sabadana rengse dahar harita daun cau ku si Jurid jeung si Bahlul teh dipiceun, alat-alatna dikumahan. Sanggeus kitu mah harita si Jurid jeung si Bahlul teh caricing di luareun guha nungguan parentah si Durga atawa parentahna Margasena. Pangsalam harita padon poe beki dila teh beki ngaluhuran panasna karasa beki moreret bae. Kawantu geus lila henteu hujan. Hujan teh geus lila geus aya sabulan leuwih samingguna. Can hujan deui teu saprakna hujan anu gede teh hujan silantang jeung hujan dordar gelap teh nepikeun ka harita can hujan deui. Di pilemburan ngarep-ngarep eta hujan teh pikeun naon? Pikeun nyanyian kana sawahna, kebonna jeung rea-rea deui. Dina poe harita mah Margasena henteu nurunkeun ilmu silat atawa henteu latihan ilmu silat. Cicing we harita di jero guha. Malahan mah Margasena kadang-kadang mah sok sare menikeun ka kerkeran. Sedengkeun si Durga, si Midun, si Jurid jeung si Bahlul manehanana ngan bisa keciwas-keciwis we di luareun guha. Jenelekna mangsa alam teu karasa. Mangsa alam teh harita geus sore weh tonggoret menikeun kareang di sarada patembalan jeung pada baturna. Dina kayaan sore harita kurunyung harita aya hiji tangtungan jalma datang ka dinya. Tetela eta jalma teh si podo teh menikeun ka ngalenghoy ciga bangun anu leuleus. Satepina kadeukeuteun guha harita kubrag badan si podo teh harita ngakubrag ciga-cigana memang si podo teh geus leuleus bangun acan barang dahar. Kedatangan si podo harita buru-buru ku si Durga jeung si Midun teh dihudangkeun terus harita dipayang diajak asup ka jero guha. Diubaran satekah pola dibere dahar dibere cai sangkan jagjag. Sedangkan Margasena mah masih kene kerkeran we sare menikeun ka kadenge kerkeranana teh. Nya sabadana ditarekahan mah si podo harita jagjag we. Manehna ena mah geus boga tanaga lantaran geus barang dahar. Nyerelekna mangsa alam teu karasa reup we. Mangsa alam dina waktu harita jadi poek geus dilindih ku popoekna peuting. Jangkrik-jangkrik geus disarada di luareun guha. Bebence ciang-ciang geus ngagandengan. Malahan mah aya sora kunti sagala. Sora itu sora ieu dirinya mah memang loba dedengean anu pika sieunneun. Tapi pikeun si Durga si Midun jeung Margasena mah geus biasa. Si Jurid jeung si Bahlul anu dina waktu harita merangkad sieunneun. Tapi ku si Durga jeung si Midun dibejaan ulah sieun cenah. Memang didinya mah da bakatna kitu lantaran eta patempatan teh aya di guha Ifrit mangrupakeun kakawasaan atawa tempatna jurig nyiliburi.
waktu sabadana Isya. Mun di pilemuran mah sabadana ngalaksanakeun salat Isya, kawan tuh atuh di pileweungan mah di Guha Ifrit mah irahaeun atuh margasena salat. Si Dorga jeung si Midun oge tara pernah salat. Si margasena sabadana waktu Isya, harita margasena teh hudang, saterus nama harita manggil ka si Dorga. Dorga, Kadesya. Dorga, Kadesya. Aduh, woi. Dorga, kadang itu goblok Kadesya. Si Dorga rikat harita nyamperkeun ka margasena. Naon Ki Guru? Pang mencetankeun awak aing euy. Asal diged kieu yeuh. Sok buru pencetan. Mun bisa mah si Midun jeung Kadir sarua yeuh. Si Juret jeung si Bahlul oge buru pencetan di awak yeuh. Radiged dewek yeuh, burukeun. Teleleda di mana-mana margasena boga kahayang memang kudu dilaksanakeun. Si Dorga harita mencetan badan margasena. Si Midun, si Juret jeung si Bahlul oge harita mencetan. Leungeunna dipencetan ku si Dorga. Leungeun kencana ku si Midun. Suku kenca ku si Juret, suku katu ku si Bahlul. Sedangkan si Podo mah harita cicing we manehanana masih keneh aya dina pemulihan 100%. Cahari eta oi. Si Podo lain, Dorga. Lara si Podo eta teh tadi nama sumping Ki Guru. Kadieu Podo, montong ngajedog dirinya sia, sok buru kadieu. Si Podo buru-buru harita nyamperkeun. Pencetan tah, tonggong dewek euy. Tak-tak pencetan sok buru. Teleleda si Podo harita mencetan tak-takna margasena. Siap Podo can laporan, sok laporan. Non wae anu geus tumiba ka diri Andika sok buru laporan. Manggih teu. Ikan dia teh kapanggih teu sia atawa lebang teu kapanggih. Iya eta teh Ki Guru. Memang kula teh deangan nyikan titea. Etela teu panggih. Teuing di mana eta? Panojati jika anu ngaleungit bae eta teh Ki Guru. Ngan kula teh pernah adu hareupan jeung hiji jajaka. Jeung deui aya saurang deui teuing saha ngaran anu jelas mah hiji wanoja teh sakti bisa ngelehkeun kula eta teh dedeg pangadegeunna mah jangkung leutik kumis menikan ka nyeprit jeung aya godegan saeutik. Saurang weh aya jalma anu sok siserian bae eta jalma teh. Tebogeun ilmu silat eta jalma teh Ki Guru, tapi aneh dina waktu bantrok kakuatan jeung kula ngagunakeun jurus tenggelan bumi eta jalma teh beu kuna naon eta teh Guru. Ari sia teh nyaho ngaranna? Henteu nyeta teh nyaho ngaranna. Nah atuh lain tanya. Nyeta Ki Guru tengah bejakeun eta teh majar teh penting cenah masalah ngaran mah sok we rek adu hareupan mah cenah kitu eta teh. Ngeunaan cirik-cirik nama eta jalma teh. Pasti we anu katelah si Aron teh ah. Eta jalma teh memang ngabayakeun pisan Ki Guru. Dari saya nama Ki Guru anu langsung turun tangan eta teh ngarubukeun jalma seperti si Aron jeung ngarubukeun ke jantang. Sia heula lawan goblok. Tangke mah sia lamun init-initan tong misah babarengan kabeh. Ayeuna mah kapan boga bala duaan si Juret jeung si Bahlul. Teh berarti aya genep urang teh lamun init ka mana-mana teh babarengan supaya lebih kuat. Kumaha arti? Kartos. Kahartos Ki Guru. Mimiti isukan urang latihan ilmu silat.
Dewek dik nurunkeun hiji jurus anu memang luar biasa hebat euy. Tapi lain jurus tenggelan pupul bayuh jeung tangan zebra lain. Ieu mah aya jurus anu sejenakeun isukan pokona mah bakal dicaritakeun ngaran jurusna jeung bakal diperagakeun jurusna. Hatur nuhun pisan Ki Guru. Ki Guru ngamaksad bade ngajarkeun jurus ka kula, ka si Midun, ka si Podo oge kanu sanesna. Duh, nuhun pisan we Ki Guru. Mohon Ki Guru nuhun pisan ieu. Nuhun pisan Ki Guru. Katampi kalian kabingahan ieu. Dewek masih kena nyaah ka andika jeung butuh ku tenaga. Tenaga maraneh teh masih kena dibutuhkeun cek dewek oge. Dewek dik mere kasempatan sakali deui mun teh mah sia kabehan teu hasil. Manggihan nyikanti jeung teu hasil mawa nyikanti ka dieu mendingan sia opatan. Mendingan sia kabehan. Nyatana limaan itu lain, limaan da hiji deui can datang si Jarmi. Jadi sia limaan wayahna we tong datang di ka dieu. Bunuh diri we angguran mah. Percuma sia. Lantaran sia lamun teh mah balik ka dieu teu mawa nyikanti geus pasti ku dewek bakal dipodaran ka harti. Jadi daripada dipodaran ku dewek mendingan bunuh diri we sia. Wayahna we eta mah lantaran dewek teh geus ngebet hayang kawin ka nyikanti ka harti. Si Dorga jeung si Midun silih teuteup, si Podo oge harita menikeun ka hauleng sabada ngadenge Margasena cumarita samudeun kitu. Dek dibere kasempatan sakali deui. Mun teu mah teu hasil mawa nyikanti kadinya, talung keneh bunuh diri cenah jeung diulah datang di kadinya. Lantaran lamun teu mah datang di kadinya geus pasti bakal diparagakeun nyawana. Terjongjon harita mencetan badan Margasena oge ngobrol harita. Tiba-tiba aya nu datang kadinya, tetela anu datang teh si Jarmi. Jarmi harita leuleus di sarua cika-cikana mah memang candahar. Ngan leuleus jeung leuleus we si Podo leuleus si Jarmi oge. Harita dina kaya nu leuleus datang kadinya teh. Si Bahlul jeung si Jured harita minta izin ka Margasena rek nyalametkeun si Jarmi. Margasena diizinan harita. Jong buru salametkeun ta si Jarmi. Sok Jurid Bahlul salametkeun beri dahar cenanya tuh sia teh tah. Burukeun atuh. Wih jejing wae sia. Si Jured jeung si Bahlul teleleda langsung nyamperkeun ka si Jarmi anu harita teh keur ngedeprak diuk. Terus cina nangtung, terus dibere dahar, dibere cai cina nginum. Nya, telila oge badan si Jarmi teh jadi jag-jag. Ayeuna mah tanagana geus mulai balalik deui, ingetanana oge geus mulai sadar deui, henteu lieur saperti halna dina waktu lempang tadi, manehanana teh geus lieur lantaran lapar teh. Sabada jag-jag mah atuh si Jarmi oge milu we harita ilu biung dina mencetan badan Margasena. Darwe uplek ngobrol harita di jero guha Iprit jeung Margasena. Malahan mah sempal guyon sagala. Ngeunaan si Jured jeung si Bahlul dikenalkeun harita ka si Podo jeung ka si Jarmi. Si Jured jeung si Bahlul bisa pisan di dina cumaritaana teh. Sok senajan sawareh mah bohong, tapi ku kitu teh mah geus ngahibur ka si Dorga, si Midun, si Podo, si Jarmi jeung Margasena. Mangsalam harita nyarelekna terus harita ngarayap bekidila teh harita geus ngadeuketan kana tengah peuting. Si Dorga jeung si Midun katutua dia baladna harita geus ngaletek harareai kawantu manehanana teh capek terus harita geus peuting jadi tunduh teh asa kacida. Margasena bisa ngarti ok harita. Bang guys, siapa malolor ka itu goblok? Ya kio ge sia mah
Menikeun ka jajari. Utono, dewek mah teu sare saminggu ge kuat. Jeung ka itu gara molol goblok. Menikeun ka singkaletek heula leung teu bau eta sungut teh. Sok buru, molol ka itu. Si Dorga, si Midun jeung anu sejenna harita malunur ti deketeun Margasena menikeun ka hormat naker. Sabada kitu mah harita alinit kana tempatna masing-masing, kana kamarna masing-masing. Dijurit jeung si Bahlul harita dipernahkeun ku si Dorga di hiji tempat. Duanana eta mah dihijikeun dina hiji tempat we henteu dipisahkeun. Sabada kitu mah koledag ker kabehanana harita teh sare terkecuali Margasena anu henteu sare. Manehanana mah harita kaluar ti jero guha Ifrit, saterusna nama harita latihan ilmu silat. Waktosna parantos Epkom dangu berjeng kantun kasadayana hapunten anu kasun ieu carios teh cawerang gitunya hapunten. Pilih teh mah teu nyambung oge sim kuring nyuhunkeun di hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.